Bismillahirrahmanirrahim. Para media sosial hari ini Baradong sedang bercengkrama dengan Taskil PC Versi Sarjasari dalam acara Darling, yaitu Dahar Taraweh Keliling. Yang pada tahun lalu itu semua PJ bisa dikelilingi, tapi hari ini untuk bulan Ramadan hari ini karena kepadatan aktivitas masing-masing, kita cuma bisa melaksanakan satu hari saja hari ini. Dan kebetulan hari ini kita bercengkrama dengan seluruh taskil, hampir lengkap. Tempatnya di Padepokan Amang Solihin. Di sini hadir ada SDIJ Al-Ustaz Maulana Firdaus itu yang baru pulang umroh, sing caket di film. Kemudian ini ada Bah Donol nih. Mohon tong atuh ke koslet. Ini Bidgar Wakil Bim Hajum ya. Kebetulan Haji Yadi tidak bisa hadir. Ada juga ini sekretaris Pak Ian, Pak Lebe hadir hari ini, alhamdulillah. Waktunya yang begitu mahal di desa. Kemudian ada Kang Waonet, Kang Asep Suhana. Eta sing jelas ah. Nah, ini Waonet atau Kang Asep Suhana, ini Bidgar Wakaf ya. Kemudian ada Abah Nana. Abah Nana, beliau adalah Bidgar Sosek, Sosial dan Sek. Dan sosial dan ekonomi maksudnya ya. Kemudian ada wakil sekretaris. Nah, ini di amrul saja, di zigzag aja. Di sebelah kirinya ada Ustaz Yadi Mulyadi. Itu dari pemuda yang diambil itu diperbantukan di PC Versi Sarjasari sebagai wakil sekretaris. Kemudian bergeser ke sebelah kiri ada Jajang, ada di Sumpena. Beliau adalah bendahara PC. Di sebelahnya lagi ada Ustadz Atep. Beliau adalah mantan dukun yang sampai hari ini juga belum bisa meninggalkan kedukunannya. Ahli nujum perbintangannya astronomi. Nah itu Kang Yana alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, calon anggota. Dan memang kita sekarang butuh yang tidak bagus. Ada sekarang Kang Yana alhamdulillah ya. Kan mau jauh dirinya lah nasibna nanaon oge. Itu yang sebelah kiri ada Ustaz Amang Solihin ya. Ini tuan rumah ketua PJ Wargiluyu Kulon itu. Ini satu lagi Pak Akum nih. Senior kita ya. Beliau adalah Bidgar Wakaf Handal kita. Pak Adung itu beliau sangat alergi dengan udang ya. Pak Adung itu kerupuk adung kan tidak ada, jadi kerupuk udang itu ada. Beliau yang sangat kita hormati ya karena senior di kita ya. Cara menghormati beliau itu dengan ngalelece. Itulah ya reportase dari Padepokan Amang Solihin dari Wargiluyu Kulon. Kita ketemu lagi nanti dalam acara taraweh bersama Ustaz Maulana Firdaus ya. Oke, terima kasih. Ini acara mudaharoh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum. Kultum heula lo sedap. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin man yaqum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis riwayat Imam Bukhari diantawisna disimpan dina Kitabul Iman. Para hadirin jamaah qiyam Ramadan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Karaos setiap tahun ayeuna teh tos dinten seberapa? Nu ka 25. Oh, bapak-bapak mengetangna ayeuna teh dinten ka 25. Ari ibu-ibu mengetangna lebaran teh 5 dinten deui beda. Upami Persib Bandung lawan Persija. Latihanana di Subang Persib. Di Indramayu di Subang ngalih ka Cirebon. Sabulan di Subang, sabulan Cirebon, sabulan Indramayu. Di daerah panas Persib teh. Latihan 3 bulan latihan. Bade naon? Bade mayunan Persija, bade tanding. Eta latihan 3 bulan main balna sabaraha lami, Pak? 80 menit. Sajam setengah teteh main teh aya nu main bola teh ka 2 peuting atuh ngalungsar. Eta latihan 3 bulan mainna sajam setengah. Berarti durasi latihan langkung panjang tibatan durasi pertandingan. Ari urang mah tibalik, latihanana sasasih 30 dinten. Kanggo mayunan pertandingan 11 sasih ka payun. Jadi tanding teh sanes ayeuna, sanes. Sanes ayeuna tanding mengke ti Sawal duwi ka Sa'ban payun. Ta eta tanding. Ayeuna mah latihan nu mawi hiji Sawal tidak ada hari kemenangan. Menang naon da teu tanding atuh. Latihan ieu mah. Upami Persib mah latihanana heubeul. Tandingna sakedap. Urang mah latihanana sakedap sasasih, tandingna anu heubeul. Matak wajar lamun seueur nu keok teh nya. Tapi tengirangan makna yang saum urang teh tujuan nu paling utami ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi kedah urang mencapai satu tingkat dihampura dosa nu tos kalah. Da hadisna 2 teh aya man soma aya man qoma. Matak ari dina Quran mah benten sareng dina hadis. Ari Quran mah kedah tartil nya warattilil Qur'ana tartila teh aya warattilil haditsa. Warattilil Qur'ana tartila, kedah tartil baca Quran mah. Bedana ha sareng kho gitu, bedana sin sareng sya sareng so, bedana ja sareng za. Dibentenkeun. Nun mati menghadapi iya, nun mati menghadapi fa gitu. Aya hukum ikhfa. Aya dina hadis mah teu aya. Mata kedah saayana we. Maca hadis mah saayana. Man soma Ramadana, man qoma tong diikhfakeun mang soma Ramadan, mang soma mah tukang lauk atuh. Man soma Ramadana sing saha nu saum dina sasi Ramadan imanan wa tisaban kalayan iman dasarna. Matak lamun dasar iman tong hoyong kapuji ku batur jeung tong hoyong dihargaan ku batur. Kamari rame dina TikTok. Aya jalma keur ngararopi siang-siang bulan Ramadan diacak-acak. Oh ngadat siang mah cenah aing puasa sia teh perwasa teu ngahargaan cenah ka aing.
Anteu kaharti. Naon nu puasa hayang dihargaan ku nu teu puasa? Entong pan as-saumu li, saum keur kaula saur Allah teh. Mata urang tong hayang dihargaan ku jelema. Masing-masing we. Nya. Jeung urang kada husnudon. Husnudon teh anu barang tuang siang-siang teh boa budak. Pan teu wajib puasanya. Mohon boa teuing awewe keur haid, boa teuing anu nyaba, boa teuing gering, boa edan, kan sami. Edan gitu wajib puasa. Jadi hare-hare saum masing-masing. Tanu kaduana ayaman qoma Ramadana, tapi aya nu langkung spesifik masih dina hadis riwayat Bukhari. Man yakum Lailatul Qadri, sing saha nu salat tarawih dina Lailatul Qadar, bertepatan sareng Lailatul Qadar. Imanan wa ihtisaban, dasarna iman sarta miharep balasan ti Allah. Maka hadiahna ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dikapungkur jadi polemik. Hadisna seueur pisan. Ngeunaan Lailatul Qadar teh anu khairun min alfi syahrin, leuwih hade tibatan 1000 bulan. Guru urang sadayana Ustaz Aceng Jakaria Allahu yarham, saur Ustaz Aceng pan kitu. Nu disebut Lailatul Qadar teh leuwih hade tibatan 1000 bulan. Kade salah makna. Tapi ka anu maca Quran semalam suntuk sugan we Lailatul Qadar. Aya nu tarawehan heubeul naon sugan we Lailatul Qadar. Disangkana lamun tarawehan bertepatan sareng Lailatul Qadar sami sareng tarawehan 1000 bulan 84 tahun. Lamun maca Quran bertepatan Lailatul Qadar sami sareng maca Quran 1000 bulan 84 tahun. Disangkana teh kitu. Lamun salat Isya ayeuna bertepatan sareng Lailatul Qadar sami sareng salat Isya 1000 bulan 84 tahun. Beres teh Ramadan tara salat Isya sia tah. Nah, cara salat Isya Ustaz Amang aya keneh cadangan kamari Lailatul Qadar 84 tahun sanes. Nu disebut khairun min alfi syahrin teh saur Imam Ibnu Katsir dina tafsirna khairun min alfi syahril jahiliyah. Sabadana lungsur Al-Qur'an maka hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya lebih baik dibandingkan 1000 bulan jahiliyah. Matak tarawih mah teh diukur ku gancang sareng laun. Ngan tina kalimatna tarawih teh santai, sanes santai ngageblay sanes, tapi tiasa dilaksanakeun ayeuna heula engke wengi teraskeun deui kitu nyalse tarawih. Nya, dan disebut rusuh gitu kalebet hade. Tapi kadina dina YouTube mah aya nu sabaraha 23 rakaat 5 menit, aya nu 10 menit. Allahu Akbar beres teh aki-aki araruta. Menaon cenah mabok tarawih cenah jang ieu. Ayeuna mah parupa mabok laut, mabok darat, mabok udara, mabok tarawih tambah mabok janda 5 berarti mabok. Serupa-rupa di urang. Man yakum Lailatul Qadri, sing sanu ngadeg tarawih, yakum teh. Lailatul Qadri bertepatan sareng Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh jelas iraha lungsurna. Dugi ka dina hadis riwayat Imam Bukhari. Kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar ti bumi. Yukhbiru bi Lailatul Qadri. Bade ngawartosan iraha Lailatul Qadar. Nganteng gitu wahyu tetos lungsur ye bade ngawartosan Jibril tetos nyogrog ka payeunan Rasulullah. Bade ngawartosan malam kasabaraha Lailatul Qadar teh gitu. Nalika Rasul keluar, fatalaha rajulani minal muslimin. Maka aya 2 orang muslim parasea. Farufiat dicabut wahyu teh cios eta Jibril bade nyecemkeun, bade ngawartoskeun iraha tangtosna Lailatul Qadar malam kasabaraha. Saur Rasulullah teh inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadri. Kaula keluar terek ngabejaan Lailatul Qadar ka anjeun. Jibril geus nagong cenah ya. Fatalaha fulanun wa fulanun, tapi si fulan sareng si fulan, si eta jeung si ieu, si ehe jeung si ewan pasea ya. Parufiat dicabut wahyuna ge teh tulus nih. Tapi saur Rasulullah teh wa asa an takuna khairul lakum. Mudah-mudahan terjadi di bejaan, terjadi turun wahyu ngeunaan Lailatul Qadar teh hade keur anjeun. Hade teu Pak? Hade. Dalam hari tadi wartosan ku Jibril Muhammad malam ka-23 sigana moal tarawih engke we malam ka-23. Tapi kumar kitu tangtos maka mantap. Saur Rasulullah teh mudah-mudahan sing aya kahadean. Itu naon? Sebagai contoh ka urang kedah husnudzon kana takdir.
sahanur seperang tuh terseperang. Orang sok karunya ninggal Palestina. Apa sok karunya? Ke Ramadan kieu beri hese tuangan, listrik di Pareman, dikempur keluargana dibasmi. Cuk urang teh beri ngihapnya teuing urang Palestina. Dibom ku Israel tas Yahudi kurang ajar beri ceurik bapak teh. Urang ceurik, urang Palestina mah ngicerikan urang, karunya teuing urang Indonesia ka surgana can puguh kitu teh. Marana geus jelas, nagog nampe. Urang mah pancan jelas. Mata kedah husnudzon kana takdir Allah mah. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkeun ka anjeun perang padahal anjeun teu aya nu resep kana perang teh. Tapi sing ingat wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Urang kadang mika benci hiji perkara padahal eta teh alus. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jeung kadang-kadang mah perkara nu urang dipikar resep teh sok goreng keur urang. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah melangkung uning urang teh apa. Matak naon wae nu tumiba kana diri, mudah-mudahan eta teh urang bisi lempang jauh teuing tina jalur anu ku Allah digariskeun, digero, ditekan ku Allah teh. Balik deui sia, da maneh mah moal balik lamun teu ku cara kieu kitu. Mata ka batur ge sing husnudon, hiji waktu mah batur ngajadeun teh boting urang teu katingali. Sur Ustaz Epi Effendi mah geuningan cenah lamun aya nu ngebut kana eking siga abdi tong waka goreng sangka. Wah, Ustaz ugal-ugalan bahasa eta ge anu ngebut kana era eking hanas diberik di tang-tang gelut naon sia geup abret-abretan gegeberan ngajak gelut cenah naon sia kekebutan cenah daripada abdi dina jog tuh hayang ngising sing horeng teh jadi teh setiap jalma nu ngebut ugal-ugalan boting hayang ngising udah WC tentunya mata orang berhusnudzon lah terhadap takdir yang digariskan karena sesungguhnya teu aya takdir nu goreng aya ge urang keur teu butuh ku eta takdir tepi ka hate teu sinkron, teu nyekruk jeung takdir eta teh. Sok Bapak ditaros, Pak ai hujan sae teu? Ai hujan takdir Allah sanes? Takdir Allah. Ku Allah teh diturunkeun matos menung geus ngagarayot da teu muragat. Ai takdir Allah sanes hujan? Sae henteu. Ceuk saha sae? Keur petani, keur tukang bawang eta ge mun mere sae teh nya. Kayak cenah sawal ka dieu. Ya. Keur tukang bawang mah hade teh hujan teh tapi keur nu hajat mah pan goreng. Keur tukang galon nya. Keur nu hajat mah pan uleman 300 bijil ngan 30 pan tekor nya. Keur tukang tani mah surak matak lamun urang hajat kreutek teh hujan Allah cenah teu nyaheun buating aya petani loba nu butuheun urang mah hajat sorangan. Itu. Ieu kedah husnudzon teh nya. Maka ayat takdir nu awon ngan urang sok nganggap awon karena takdir teh ku sabab harita mah urang keur teu butuh ku takdir nu sia. Ibu jodoh teh takdir. Ibu teh ngadoa ti keur gadis keneh hayang boga salaki teh kasep, bager, ngora, pengusaha, soleh, satia nya. Kurnyung teh si bapa nya. Onang takdir teh leutik, peceklek hidung, usaha, kedul, gede amak. Abdi mah cenah Ustaz hayang boga salaki teh anu siga Rapi Ahmad. Bu, lamun ibu boga salaki siga Rapi Ahmad moal daek HS. Nya. Nah, cenah menangkeun teh nu kieu nyasa goreng. Ceuk ibu goreng teh padahal Allah melangkung uningan. Lamun ibu boga salaki minimal siga Rapi Ahmad moal daek sare ditutur-tutur ibu mau komo timuruan atuh. Nya. Tapi pan boga salaki nu aya nama ibu jongjon awak lintuhnya teu ninang teu nineng teu hariwang teu melang cek ibu teh mah cenah rek ka kebon heula cek Ustaz Amang teh cek istri teh rek taguludug hakan salaki aing kalau ka diseba-sebakeun ka guludugna ge horea mun can dibentar geus hideung cenah pan mungeun nya guludugna ge jadi jongjon gitu nya ninggalkeun teh urang sami lamun ceuk urang boga pawikan geulis pisan aduh hariwang ninggalkeun anu ayeuna mah jongjonnya tenang tuh ayeuna paknya nu mawi urang kedah berhusnudzon kana takdir nu Allah digariskan. Tak ada orang yang pernah lepas dari kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat dan beristighfar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.